kaeling rumingkang di bumi alam lamun kasasalam tah nafsu nu mata kaduhu badan anu katempuhan. Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan. Mun ujang geus niat rek migawe suatu amal soleh, tuluy ujang bangkit jeung bergerak pikeun ngalaksanakeun eta niat, tapi di tengah perjalanan terjadi suatu halangan anu teu bisa dihindari jeung teu bisa diatasi ku ujang, tuluy ku ayana eta halangan menyebabkan ujang teu bisa ngalaksanakeun eta amal soleh, ta sok sanajan teu kalaksanakeun, tapi menurut ketentuan hukum Gusti Allah mah eta dicatet salaku hiji kaalusan anu sampurna. Ta eta sabagian tina kautamaan niat. Jadi mun teu kalaksanakeun ujang menang hiji kaalusan, sedengkeun mun kalaksanakeun ujang menang 10 nepi ka 700 kaalusan. Mata tong poho kana niat. Amal soleh nu mana wae nu rek dipigawe niatan heula. Sabab eta niat geus kaasup kana perkara anu dicatet ku malaikat. Sabab kitu tang nyapewekeun kana niat, sabab ari eta niat lain perkara anu sapele. Mun ujang can nyaho di dalam niat itu terkandung suatu keajaiban. Di antara keajaiban niat, contohna seperti anu kungsi dilaporkeun ku peneliti asal Amerika. Di dunia ilmiah aya peneliti anu ngaranna Lane McTaggart. Di tahun 2008 manehna ngayakeun eksperimen tingkat dunia, nyaeta untuk meneliti kekuatan niat manusia. Apakah niat manusia bisa digunakan untuk mewujudkan sesuatu? Untuk mengetahui jawabanana tuluy manehna nyieun laboratorium global. Manehna melibatkan banyak audien di berbagai negara anu jumlahna leuwih ti 100 negara. Lokasi penelitianana aya di Universitas Arizona. Manehna bereksperimen nyata ngayakeun opat binih tanaman, binihna anu sarua. Tuluy eta binih dipelakeun dina taneuh anu komposisina sarua, tuluy diperlakukan atawa dirawat ku cara anu sarua. Salian ti kitu tuluy eta binih teh masing-masing ku manehna dipoto, dingaranan dina potna masing-masing. Misalna binih A, binih B, binih C, jeung binih D. Tuluy fotona ditembongkeun melalui internet ka audien anu aya di berbagai negara anu jumlahna leuwih ti 100 negara tadi. Tiap audien dititah ngirimkeun niatna masing-masing anu ditujukeun kana hiji binih.
niat anu dikirim ke nana nyaeta niat supaya eta bini anu hiji teh tumbuh lebih cepat dan lebih sehat dan lebih kuat tinimbang bini-bini anu sejenna. Kumaha hasilna? Ternyata dalam waktu 4 hari pertama bini anu hiji anu menang kirimannya ti audien eta bini teh tumbuh 2 kali lipat lebih cepat dan lebih besar tibatan bini anu teu menang kiriman niat ti audien. Jadi menurut eta penelitian ternyata dina diri manusia teh aya hiji potensi anu bisa didayagunakeun pikeun ngawujudkeun suatu maksud tujuan tertentu. Nya eta niat. Jadi niat teh bisa memberi pengaruh anu signifikan terhadap benih tanaman. Dengan niat yang dikirimkan dari jarak jauh lintas negara terhadap eta bini, maka eta bini teh bisa tumbuh secara ajaib, nyata tumbuh di luar kebiasaan anu umum. Hasil penelitian anak disimpulkan bahwa niat seorang manusia sudah teruji dan terbukti punya kekuatan untuk mewujudkan sesuatu. Eta cek ilmuwan Amerika. Di kalangan para ilmuwan eta teh disebut the power of intention, kekuatan niat. Tahun 2018 urang ge kungsi melakukan eksperimen siga kitu di Lampung. Urang mah harita nyieun kebun sayur organik. Hasilna memang ajaib. Mimitina mah ku urang ditu teh urang teh bisa pelekeun, disungsirikeun, cek maranehna teh tidak mungkin kalau akan membuat yang seperti itu kalau di sini tidak mungkin berhasil. Tapi 3 minggu kemudian saya sudah bisa panen. Geus ningali hasilna mah kakara maranehna teh geleng-geleng kepala. Cek maranehna teh ka urang, Mas Ado, seumur-umur saya baru melihat ada sayuran seperti ini. Gimana ini caranya kok bisa seperti ini? Cek orang teh, itu mah rahasia perusahaan, Mas. Nggak dibeja-beja. Ayeuna mun dikembalikan ke diri orang sorangan dina konteks kehidupan orang masing-masing, orang oge bisa ngadayagunakeun eta kekuatan niat untuk mewujudkan sesuatu, misalnya untuk mewujudkan cita-cita. Kumaha carana? Carana mah teu jauh tinu tadi. Kumaha carana? Rek nu jangka pendek, rek nu jangka panjang. Duanana batu hari kitu mah oke, nu jangka pendek misalnya isukan ujang rek dagang cendol. Cita-citana marema dina dagang cendolna. Kumaha carana? Kirimkeun niat ujang ka poe isu. Make naon ngirimkeunana? Da meme kadinya kudu nyaung heula.
naon anu ngadukung kana terwujudna niat. Di antarana aya kersa, aya cipta, aya rasa, aya karsa. Nu kahiji kersa, ari kersa eta tina irodat, ari irodat teh kehendak atawa kemauan atawa hasrat. Jadi ujangna kudu berhasrat kalawan hasrat anu kuat kana eta perkara anu dimaksud ku niat. Muncul istilah orang Sunda mah kudu kayeng. Sabab dimana kayeng tantu pareng. Muka dua cipta. Ari cipta eta tina caturdia. Cipta teh contona kieu. Tuh tingali keluar. Aya teu di luar anu diwujudkeun ku manusia. Aya contohnya seperti gedung-gedung, seperti kendaraan-kendaraan, seperti furnitur-furnitur, seperti pakaian-pakaian jeung sajabana. Tasa kabeh anu diwujudkeun atawa anu dijieun ku manusia memeh ngawujud di ieu bumi eta teh geus ngawujud. Nya eta geus ngawujud dina alam cipta anu aya dina caturdia jalma anu rek nyieuna. Muncul bahasa awam mah dina pikiranana. Jadi memeh pesawat ngawujud di pabrik pesawat, eta pesawat teh geus ngawujud dina pikiran engineerna. Memeh Monas ngawujud di Jakarta, eta Monas teh geus ngawujud dina pikiran arsitekna. Memeh pakaian ngawujud dina awak jelema, eta pakaian teh geus ngawujud dina pikiran desainerna. Nya kitu deui nu sejenna. Seperti motor, mobil, kereta, HP, TV jeung sajabana. Kaasup ujang nyieun kursi, memeh eta kursi ngawujud di buruan imah ujang, eta kursi teh geus ngawujud dina pikiran ujang. Eta cek bahasa awam, jadi ngawujudna dina pikiran, padahal mah lain dina pikiran tapi dina cipta. Jadi cipta jeung pikiran teh eta dua perkara anu berbeda tapi saling berhubungan. Jadi kabeh nu diwujudkeun ku manusia di alam dunya eta teh meunang mindahkeun. Nya eta mindahkeun wujud tina alam pikiran ka alam dunya. Dayu namun dihubungkeun jeung cita-cita ujang tadi kumaha? Munisukan hayang marema mangka eta marema wujudkeun heula dina cipta ujang, dina caturdia. Jieun heula gambaranana dina cipta. Mun gambaranana geus jadi kalawan gambaran anu jelas sajelas-jelasna, ta eta gambaran teh kirimkeun ku ujang tina alam cipta nu aya di jero wujud ujang ka poe isuk nu aya di alam dunya. Cara mindahkeunana bayangkeun ku ujang yen anu terjadi isukan teh sesuai jeung gambaran nu geus jadi dina cipta ujang. Eta cipta. Muka tilu rasa, tilu kumaha rasana nalika ujang aya dina poe isuk dina kaayaan dagang cendol anu marema. Misalna karasa bunga, ta eta rasa bunga ge sarua kirimkeun ku ujang ka poe isuk.
Bayangkeun ku Ujang yang isukan teh Ujang teh mengalami perasaan bunga seperti gambaran bunga nu ayeuna geus jadi dina rasa Ujang. Nu kaopat karsa, ari karsa eta tina kudrot. Di antara turunanana nyaeta gerak perbuatan. Mundina cita-cita Ujang tadina berarti prak-prakanana nyaeta berangkatna Ujang ti imah ka Pangideran. Tuluy eta nu opat hijikeun. Dina naon ngahijikeunana? Nyaeta dina kayakinan. Artinya Ujang harus punya keyakinan bahwa itulah yang besok akan terjadi dengan izin Allah. Namun geus ngahiji dina keyakinan usulkeun ka Gusti Allah melalui munajat. Ari munajat eta kaasup kana kasab. Borangna Ujang kaluar ti imah ka Pangideran eta kasab dohir. Peutingna Ujang aurad jeung munajat eta kasab batin. Kasab batin eta terjemahan tina la ilaha illallah, sedengkeun kasab dohir eta terjemahan tina Muhammad Rasulullah. Secara terjemahan atau secara tafsir kehidupan manusia di alam dunia. Hartina kasabatin eta jadi sebagian tanda mangeran ka Gusti Allah, sedengkeun kasab dohir eta jadi sebagian tanda itiba atawa nyunah ka Rasulullah. Sabab Rasulullah ge sok kasab dohir komo kasab batin. Rasulullah teh pedagang ulung. Nalika la ilaha illallah jeung Muhammad Rasulullah manunggal jadi naon? Kahiji jadi kunci sawarga, kedua jadi pusaka jaya kamulyan. Artina jama nu hirup dina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dunya na bakal panggil jeung kajayaan tur kamulyaan, jeung di akhirat na bakal asup ka sawarga. Jadi nalika Ujang make dua kasab dina hiji cita-cita, mangka eta cita-cita teh moal jauh tina realita. Realitana bakal luyu jeung cita-citana. Ta cara mendaya gunakan niat untuk mewujudkan cita-cita dina kahirupan dunia, sebagian di antarana ku cara kitu. Ucapkeun niatna, tuluy terjemahkeun make kersa jadi kemauan anu kuat, jadi kemauan anu keong. Diterjemahkeun make cipta jadi gambaran anu jelas, diterjemahkeun make rasa jadi perasaan anu karasa nyata, diterjemahkeun make karsa jadi kasab lahir jeung kasab batin. Tuluy hijikeun dina keyakinan. Itu eta contoh keur jangka pendek, keur poe isukan. Keur jangka nu rada panjang ge sarua carana mah kitu. Contoh misalnya Ujang bercita-cita punya rumah di tahun 2025. Ari tadi mah urusan cendol dikirimkeun anak ka poe isukan, sedengkeun ari ieu mah kirimkeun anak ka tahun 2025.
dikirimkeunana unggal poe. Perjuanganana mimitian ti ayeuna. Contoh misalnya sebagai bentuk perjuangan untuk mewujudkan eta niat, sebagian keuntungan tina ladang cendol ku ujang ditabung. Tuluy beres dagang cendol mun masih kena aya waktu luang ku ujang dipake keur neangan penghasilan tambahan, hasilna sarua ku ujang ditabung. Tuluy jatah jajan jeung jatah udud ku ujang dikurangan 30% diasupkeun kana tabungan. Jeung sajabana syaratna ulah dihitung make perhitungan matematika. Urusan hitung-hitunganana mah pasrahkeun ka Gusti Allah. Perhitungan Gusti Allah mah leuwih canggih jeung leuwih dahsyat tinimbang perhitungan matematika. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Ari Gusti Allah etan kagungan maha lemah lembut ka hamba-hambana nu ngarizkian sakersana ka saha wae anu dikersakeunana tanpa perhitungan. Jadi mun dina urusan jeung Allah mah ujang ulah make matematika sabab moal kahontal. Matematika mah engke dipakena dina dagang cendol, dina ngaladangan, atawa dina urusan jual beli nu sejen jeung dina urusan bisnis. Matematika mah monoton. Tiba heula nepi ka ayeuna hiji tambah hiji teh robah-robah angger we 2. Beda jeung perhitungan Gusti Allah. Perhitungan Gusti Allah mah tak terduga. Hiji tambah hiji bisa jadi 3, bisa jadi 5, bisa jadi 8. Percaya teh? Buktina hiji hayam bikang tambah hiji hayam jalu jadi sabaraha? Jadi 2. Salah nehen, jadi 12. Bikang anakan 10 jadi 12. Kapal 12 kan. Ya kitu deui jang poe akhir. Niatan ti ayeuna. Contoh misalna ya Allah abdi niat maot husnul khotimah lillahi ta'ala. Prak-prakanana dina urusan naon wae, iraha wae di mana wae usahakeun ujang aya dina kataatan ka Gusti Allah supaya jadi kebiasaan. Sabab pada umumna manusia teh maot dina kebiasaanna. Nu tukang mabok maot keur mabok, nu tukang begal maot keur ngabegal, nu tukang dugem maot keur dugem, nu tukang jinah maot keur jinah, nu tukang balap maot keur balap jeung sajabana. Artina mun taat ka Allah geus jadi kebiasaan ujang, kadituna insya Allah ujang teh engke maot na oge nalika keur aya dina kataatan ka Gusti Allah. Kardi palamun geus kaharti kahade sing ingat tercapai na niat dina bab cita-cita dunia eta lain tujuan akhir. Maksud jeung tujuan akhir nama tetep ka Gusti Allah, matak niatna tungtungan ku lillahi ta'ala. Contoh seperti tadi mun rek niat marema, ya Allah abdi niat marema isukan lillahi ta'ala. Hartina hasil tina maremana rek dipake ku ujang jang bekal ibadah bakti ka Gusti Allah. Itu
Jadi ngujung boga cita-cita dek gurujung ilmu na ulangan saukur lamunan hungkul. Sabab man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sahanu mikarep kana kauntungan dunya, mengkaita kauntungan dunya benangna make ilmu. Jeung sahanu mikarep kana kauntungan akhirat, mengkaita kauntungan akhirat benangna make ilmu. Jeung sahanu mikarep kana duanana sarua eta ge benangna make ilmu. Ta sabagian tina ilmu nate diantarana nyaeta ilmu niat nu dieu dicaritakeun. Geus kaharti pake